Tambah ganteng dia ayeuna mah. Bondan, aya si Akang yang siopa geura mabur ka ditu, geura. Eta naon nyai? Cangro Akang hayang. Meureun be. Meuli ka ditu. Nyai, emang cangro ngeunah? Atuh meureun be Akang, ja cangro mah di jero na aya kacangan. Komo anu loba kacangan mah ngeunah jasa. Jika naon Akang? martabak nyai. Coba mentan nyai. Meuli ka ditu Akang. Bondan, Apa? cek irana balikna. Aing keur peuting sia mah. Cek kunaon bae teh kalembur. Aing teu betah cicing di aki mah. Terus ke sekolah kumaha, Bondan? Atuh pindah deui lah ka dieu. Oh, si harus pindah deui sakolana ka dieu. Atuh opah. Pah, ai teteh cantik teh ka mana? Bondan, jangan datang-datang nanya ku teteh cantik. Pan teteh cantik ya darpun maneh. Atuh sia mah lain teteh cantik opah, teteh endut. Sia mah aing sakibo haina disebut teteh endut deui. Opah, ai teteh cantik gimana sih? Sasi sih teteh cantik. Si Eka opah. Si Eka. Tuh, si Eka mah aya di mah aing. Sirek mantu. Bener salah. Hola. Onggeus lah yang ka ditu lah. Mau geus? Duk naon sih nya si Bondan? Pas si Eka. Penasaran aing mah. Tuturkeun lah. Ampun. Sia mah beneran bae jeung aing lalagaan. Awas ya lamun beneran aledek aing dilaporkeun ku aing ka polisi. Bogoh lalagaan cek aing ge. Bontan. Ira sia datang. Keur peuting no. Geus lah no, aing dekat teteh cantik heula. Teteh cantik sanya. Deka warung apa? Emang si Bondan tuh. Emang kunaon kitu? Ih, pugusan ge tadi nak masia, ka pamajikan sia pugusan ge. Hayu tuturkeun. Ayo. Ai, tambah gelis bae teh si teteh cantik. Mending urung herang pos bidadari. Ih, si Bondan. Bondan, kerira datang. Keur peuting teh. Sugan teteh, Bondan mau balik deui kitu ka lembur. Teu betah puguh teh teu naki mah. Asana teteh teu manggi Bondan geus 3 tahun, geus gede be ayeuna mah. Tambah ganteng dia ayeuna mah. Bondan, aya si Akang yang siopa geura mabur ka ditu, geura. Woi, Nyai, asih Bondan eueuh. Oh, ayo nyai. Wajah apa si Bondan mah? Anu bener sa Nyai. Aya eueuh si Bondan ka dieu. Ih, puguh we sasaha, panain kita tadi di dieu. Bener nyai. Heueuh Akang. Opah, emang gunaon gitu si Bondan? Tugus tadi arek ka dieu, arek manggihan si teteh cantik cenah ka sia. Oh, arek ka teteh cantik aing apa? Heueuh ka sia. Untung si Bontan eueuh ka dieu. Emang lamun aya kunaon gitu Akang? Atuh bisi puguhun be ka nyai. Emang lamun si Bondan bogohon ka Nyai, kunaon gitu Akang? Nyai pasti ditinggalkeun ku Akang. Geus, anu kurang tinggalkeun bae si Nyai mah.